ada di matanya. Telepon lah. Telepon ya. Oh, enak. Halo, Assalamualaikum Li. Waalaikumsalam. Aneon dok. Ih, aya neon. Bolham ya. Perdagangan halus ya. Buset, galak amat dok. Atuh dia sih nanya aya neon. Iya, cepet tanah tinggi dia mah. Buset, tanah tinggi. Darah tinggi ya, Lok. Biasa dok, heureuy. Geus geura kayak main ya. Nek naon dok? Udah loba tanya, pokoknya mah ka dieu. Titik teu pake koma. Ari ngomong, dua nu penting bae. Oh, geus tangguhan. Kain kadinya. Oh. Etor doang. Enak, dok. Geus cicing. Ayo berangkat. Kemana? Ulin ka tol. Dok. Zaman modern. Ulin kantor. Kemana ge? Atau ke mall, minimarket, ke Alfa lah minimal. Gaya ASEAN teh ya, Dok. Gagayaan dia. Tuh nempo banget meureun ge. Emang kunaon banget aing? Mau tahu? Mau. Kampungan. Puasa. Ersia. Kalau ngomong suka benernya. Ngomong bekere, dok. Ayo ge yuk. Dia lo tanya sih jelemana. Ujung nama hayo. Wes ayo. Sangat loh. Nikmati indahnya suasana ini. Anjay, masker dia pakai tangan lo, masker. Jaga jarak ya. Anjing dijengkal. Jarak supaya pas. Oke, siap. Woi, kenapa sih malah ngup baik? Bosen aing, dok. Mana panas deh. Setelah, ke Alfa yuk dok. Dek belanja tadi ya ke Alfa. Belanja. Kos aing gablek duit dia mah. Terus naik naon gelok. Curang ngadem, dok. Pandai AC di Alfa mah. Hah? Apa? Wih, bacot. Mani lega gitu. Asup tronton tilu mah. Atuh dia sih bikin malu aku aja. Terus kumaha? Aing haus, dok. Sia aus loh. Oh, dok. Tuh, cahit tuh di sawah sedot tuh sia. Emang aing kebo. Etor doang. Tenang. Orang nelpon si kecerek lah ya. Emang aya, dok. Aya sugan. Aktif tuh nomornya. Woi trek, kadio ya katol di jambatan. Cai itu, Sali bawa ke cai cenah yang cai. Oh guys, yuk. Buan mau ke belakang kadio trek cai. Ih, masker pakai masker. Ngap dok. Ayo malin masalah ieu na lo, kita digoreng ka deuleu. Insyaallah. Itu dia ge pakai tah, goreng tah. Emang goreng. Oh, pakai. Tah, asik.
Assalamualaikum sob. Waalaikumsalam. Mana kayaknya Trek? Ay, oo, papohonan ay. Ayo sob, tenang bae. Ya. Crek jaya di imah dia Crek. Bukan imah ke Jakarta dia Crek. Dia mali, mana yang dibikin dog mesti pecat li. Ayo, kunaon dia jualan deh Crek. Kami akan modal li. Oh, seperti itu. Terus kunaon ke Jakarta deh Crek. Sugan di Jakarta mah, mendak pegawai anu lain dia. Ay, dia mah. Untuk nonton berita sih. Ai, emang kunaon Crek? Ay, li, apa ker di lodong li? Lodong. Naon lodong Crek? Tuh, tanya ke si kodok tuh. Dok, naon lodong dok? Banyak. Lodong. Lodong, naon lodong? Oh, lockdown meureun maksudna mah. Lockdown, Lockdown meureun Trek. Trek, lockdown. Lodong, lodong. Ay, oh, eta maksudnya mali. Lodong mah ieu teh lain. Tai dah goblok. Oh, seperti itu. Oli, gara-gara corona. Oh, Crek. Kabeh kena imbasna. Ya Allah. Pakai Crek maskernya Crek. Oli, aing mawa ya, ieu masker mah. Tah. Buset. Crek parah amat. Yo masker mah kos kieu tah, don sekali tah Ya, masker. Parah sih ya. Aduh. Kodak aing teh kabeuli. Mangkana ieu ge mawa kutang mah aing. Trek dia mah kabina-bina. Utang kok dijieun masker. Ampun dah. Atuh aing teu boga duit cingdak jeung meulina. Crek, tak jenting teu boga duit ya. Ari demi kesehatan mah kudu mentingkeun Crek. Kumpulkeun setik-setik mah bisa meureun. Idi, komo eta barang pabrik. Aya kimiaan. Hari ieu mah jelas. Jelas sehat na ieu mah. Komo lamun aya isi nama. Awes Trek masih sampai lah. Ayo, Mending pindah yuk ka ditu yuk. Kemana? Ka ditu sugan aya cewek nu bisa digodaan. Ayo yuk. Ngan saya lah. Ayo. Ayo Trek. Gaya santai dong. Gegayaan dia. Teu nempo beungeut meureun ge. Emang kunaon banget ai. Siri. Nyebleng. Kayak tasuk. Turang ngadem-ngadem dong. Panaya apa? Turang ngadem-ngadem lo. Ish. Dede kacang doai. Ai, apaan keur di lodong li? Ai, apaan keur? Nah, jelas. Hari ieu mah jelas. Tah, ieu jelas ieu mah. Jelas.